sakedap deui menjelang masukna bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan teh di mana didinya dilungsurkeun Al-Quran. Maka insyaallah moga-moga kayusuan ku urang nya masuk karena bulan suci Ramadan di mana insyaallah Quran teh sering dinaon gerang teh mah sering dibaca nu daek kitu oge. Anu teu daek mah hees we dasar ruas cenah hees oge naon ibadah hees we ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayalamu makharijal hurufi wasifati liyantiku bi absohi lugoti. Idz wajibun karena eta wajib alaihim kasaha kakori teh nu rek maca naon maca Quran, muhattamu tegasna diwajibkeun wajib ya kajalma nu rek maca kana Al-Quran qabla syuru'i dina samemeh tumandang awalan dina mimitina naon ayalamu kudu nganyahokeun si qori tuh nganyahokeun kana naon tah jalma nu rek maca kana Al-Quran teh makharijal hurufi kana pirang-pirang tempat kaluarna huruf wasifati jeung pirang-pirang sifatna huruf. Naon margina liantiku karena supaya ayeuna bisa ngucapkeun eta si saha teh si qori nu deuk maca kana Al-Qur'an teh bi absohi lugoti kana atanapi kanu pang pasehat-pasehatna lugot tegasna mah meh pasehat ngucapkeun ayeuna makharijul hurufna. Margi Al-Qur'an mah beda huruf beda harti. Qul huwallahu ahad dibaca kul kukap, qul kukop dibaca kul huwallah, artina beda. Qul lamun kukop ucapkeun ku anjeun Muhammad, lamun kukap kul dahar ku anjeun Muhammad, tuh pan geus beda. Nah, Al-Qur'an jadi beda ayeuna makharijul huruf beda hartina matak teu sagampang ngaji maca aya ilmuna dan tawisna eta kitab Al-Jazariyah. Wajib nganyahokeun nana pikeun jalmi anu rek tumandang maca kana Al-Qur'an. Wajib hukumna ge nganyahokeun heula makharijal huruf sareng sifat huruf. Tujuan supaya liantiku bi absohil lugoti supaya bisa ngucapkeun eta si nu rek maca kana Al-Qur'an teh bi absohil lugoti anu pang pasehat-pasehatna ang pasehat-pasehatna lugot. Jadi hukumna wajib. Ari ngaran wajib wa huwa ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi hartosna teh perkara anu bakal diganjar lamun dipigawena sareng bakal disiksa lamun ditinggalkeun nana. Da jadi wajib hukumna urang deuk maca kana Al-Qur'an ngaji kitab Jazariyah wajib apalna nya wajib karena rek ngobrol jeung saha ieu mah jeung nu sagala maha jeung Allah. Maka ketika urang sadayana lamun bade cacarios sareng Allah palyaqra'ul Qur'an pek cenah baca naon Al-Qur'an sami sareng urang teh keur dialog cacarios sareng saha sareng Allah. Di mana urang ngobrol sareng Allah atuh kedah sae obrolan urang teh sareng saha mah sareng Allah mah diantawisna kanggo tahsin kanggo ngaluskeun bacaan urang sadayana obrolan urang sadayana sareng Allah diantawisna wayahna kudu diajar ngaji heula kana kitab Jazariyah. Margi dina aya kitab Jazariyah aya ayeuna nguningakeun tempat ayeuna kaluarna huruf sareng sifatna huruf. Bisa dikategorikeun dolim lamun urang sadayana ngucapkeun sakumaha kuduna diucapkeun meleset tina sakumaha kuduna sapertikeun ngucapkeun qul qaf dibaca kaf eta kasub kana zalim keneh. Lain tempatna lain ayeuna pakna dibaca
Itu keur ngantisipasi urang sadayana kalebetkeun kana sabalna jalmi anu zalim, apalagi ieu sangkut pautna sareng obrolan urang sana sareng Allah, tahsin bade nyaekeun kana lugot atau napi ngucapkeun kana bahasa-bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, wayahna kudu fasih, kudu sae, kudu tahsin, kudu leres. Ngobrol wae jeung pejabat salah ruas, ngobrol wae jeung kabogoh salah ruas, komo yang ngobrol paduduaan sareng saha sareng Allah. Id wajibun alaihi muhatamu qabla syuru'i awalan ayalamu. Eta dalilna makharijal hurufi wasifati liyantiku bi absahil lughati. Mudah-mudahan termasuk urang sadayana nurek ayeuna tumandang maca kana Al-Qur'an sakedap deui menjelang masukna bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan teh di mana didinya dilungsurkeun Al-Qur'an. Maka insyaallah moga-moga kayusuan ku urangnya masuk karena bulan suci Ramadan di mana insyaallah Quran teh sering dinaon gerang ke mah sering dibaca nu daek kitu oge anu teu daek mah hees we dasar ruas cenah hees na oge naon ibadah hees we ulah urang mah gunakeun kesempatan bulan Ramadan selagi Allah masihan keneh kesempatan ka urang sehat iraha deui teu apal Ramadan bakal datang deui mah, tapi mudah-mudahan kawasan Allah dipanjangkeun yuswa urang sadayana. Ulah mengukur Ramadan anu ayeuna bakal lengkap sing kasorang Ramadan anu saterasna bakal lengkapnya. Margi dina bulan Ramadan mah wah marema amal kanggo urang sadayana nya. Tuh insyaallah mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kapahaman, kaistiqomahan dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu laur puna